Enggak, sebentar dibayar atau buka duit. Kecil jangan jelek kira lumayan. Kayak sore atau isa atau hari. Besar gua sih tige, kayaknya mah kieu we Cil. Daripada ditagih deui ka dieu mending Ayo. Tah, kieu hayang apa mah? Ngajak asap pelongkeun ka aca. Da mangga. Munur buru. Aya bagong munur, buru munur. Si kecil teh kunaon cara gobloknya. Cek, Naon jang? iraha mayar. Atuh engke can aya aja mana. Sabulan aku cek. Ewe atuh sore ka dieu deui kumaha jang? Dapat sore wae atuh. Tadi di sore we jeung sore. Apaan euceul mah jang engke sore kira-kira jam 7-an we lah ka dieu. Engke da euceul mah boga duitna sok penting wae. Ngagibrig heula, pan penting mah. Beri Ayo nagih teh sok wayah kieu wae atuh rek euceul mah kudu engke. Tong wayah kieu. ieu jadwalna. Heeh, dalah di kumaha ari eueuh mah, masih wayah kieu oge. Kalahkan Becet teh kamari nganyuk di cangcut jeung kutang. nya naon atuh, dek bae atuh dikeun deui we engke ka dieu deui tayang cangcut mah. Ari keueuh wae mah kudu aya wae ari eueuh nya kudu kumaha atuh. Nah, cek. Tuh, kurpan na geus barel kieu. Kumaha ye bari hayu we nagih, tadi aing teh mending teu rasa laki eueuh keur eta na eueuh keur mayar mah. Cik cek perjelas. Saungan lagi ka daerah ieu, peuting beurang cik nu ngagibrig-gibrig teh kumaha? Jang, apane dia mah unggal boga duit teh engke peuting. Kudu ngagibrig heula. Mun geus ngagibrig kakara boga duit. Ngagibrig teh kumaha? Abi kudu apa? Kudu diperjelas wae nya hayang atuh kudu diperjelas heula ku ceu teh. Dek diperjelas atuh. Nyasok atuh buru. Sok, hayang diperjelas manaha teuing hayang apal mah. Tapi kudu punahkeun hutang aja. Atuh hutang mah tetep hutang. Hanas ngagibrig, hanas teu dipunahkeun. Mah tuh cenah hutang mah hutang. Halnya apa abi mah? Heeh, sok Kumaha? atuh. Tah, kieu hayang apal mah, ngajak asok pelongkeun ka aca. Ari bener kitu mah cek. Bae we atuh rek engke peuting ka dieuna. Heeh, siap. Hah, kebeneran ya? Hei, Nantesannya cai urang eueuhan. Tentu teteh namanya teh bade pecat ku abi bade dilebetkeun kitu. lu bener dipindahkeun marang ka dieu. Itu teteh teh tong kitu atuh ieu tinggal di teteh kot sakitu kot pageu kieu ku Siti tos dilebetkeun. Ah, ucerat acret wa. Teu sing ari teteh pan tadi teh muka jadi ku Siti dilebetkeun. Kudu berarti dibakali ta Siti teh uran mah. Oh, wa cari muka zaman aya nama cari Yang cari muka. muka teteh abi atas gaduh ieu muka nu sakitu kot cantik namanya kok cari muka kalau lain. Eta we sugan yang tambahan. Hantu lari teteh. Da mana teh nyaho ti kamari ge jadi biang gosip. Keuna berarti Siti teh terkenal alus oge jadi kitu. Siti, maneh teh matak diomongkeun batur oge naon? Kunaon Bang Siti? Salah naon? Ngagoda salaki batur maneh teh. Teteh mah sok suudon Siti mah da teu kitu. Tuh kitu kumaha? Geus nyaho batur oge. Maneh teh ngagoda salaki batur. Siti, Kumaha teh? bae cai teh jang maneh we nya. Nah, jual tiba-tiba bager kieu ari teteh kumaha? Abi rek ini, teteh rek ini teh lah. Mana? Siti sok omikeun cai we nya. Asa kok jadi bager kieu sih teteh teh? Da mangga. Alhamdulillah kumaha ieu teh tos jatuh tempo. Oh, nu Siti mana? Oh, ieu.
Kamu nih ganteng, ayo nama cing peseki urang lebih kenal acu kenalan sama ganteng. Aduh, berkawis ieu na. Dinten ayeuna mah teu acan aya paling bakal keongi, mah pemiara ka dinungi. Ih, tadi gitu. Nonton video nih. Yang kena hasil pikirannya. Oke, awangi ka dieu. Jalan dieu we. Jalan dieu. Nuhun. Tuh. Nuhun janten keongi ka dieu. Asipi, tapi keongi. Soalnya keongi bakal aya artosna. Mau kami gitu Ya wios, tina naon atuh kami kitu. Mah menikot nambah ganteng. Satunya abi bade nagilikeun Oh, sadeu. nah, sing salamet ya, Hatur nuhun, Iya penting. Sayur. Gusti isuk-isuk nepi ka ayeuna ieu sayur can payu-payu. Ibu-ibu bareli atuh ieu sayur, aduh geus panas. Kieu tengah poe can payu-payu ieu sayur. Para rusing kieu teu bararoga duit sayur teu payu-payu. Aduh. Aya tukang kredit. Alah sia. Duit jang mayar kumaha ieu teh? Alah. Cuma tuh. Aya duit 500. Cepot baheula mah lamun manggih duit teh kudu dilengkaran heula 3 kali. 1, 2, 3. Gantian aku batuk. Micen ka sial. Tukang kredit geus deket. Cok. Munur. Ayo naon? Munur pokokna mah munur. Munur buru. Aya bagong munur we munur, buru munur. Ah, orang buat unur-unuran. Kan orang rek lagi ke si Ece itu. Iya, si Ece gitu. Si kecil teh kunaon cenah gobloknya. Siapa aja enggak? Naon deui ai maneh? Ari di kadir deui maneh mah. Ayo lagi. Mana? Kemana mana? Ngumpet di mana ari maneh? Itu kapanggih dia mah. Ari itu ngumpet ayu. Kan ubala. Ayo di ditu, nu nagina. Atay. Kan itu empatna tuh. Nagina. Cici udah angkut ai. Naik. Gimana anu? Lagi di mana? Tengah main cai. Ini. Tukang kredit dia nggak anu kamari mana kayu. Sancut. Maha. Oh, liur berdua. Liur hantem liur. Cok, tinggalin tukang sayur tuh. Tuh kaitu masalah tuh. Tuh ngaganggu ya kan itu.
Kulit apa tuh? Ini berat. Ari mah naon mundur. Percuma mah juga bakal ditagih. Itu tadinya. Ayo weh. Rek nyamper Cik Oda. Cik Oda. Yes, Siti. Aya naon, Ti? Ada lah rek Cik. Aya naon? Kieu. Siti rek nanya. Aya naon? Tadi si tagih can? Nggus, Gus. nggus, cuman kan dibayar atau buka duit. Kecil jangan kira ngabayarna. Kayak sore atau isa atau hari. Besar gua Siti ge. Kayaknya mah kieu we Cil. Daripada ditagih dari kadi belum. Ayo, sini kayak kemana anu lagi deh. Mana penulakan tuh, sok aja. Sakit sekali, bakal kali lu. Utainya. Banyak utainya, Bu. Jangan kadiukan aing. Bertai aing. Belaan. Receng namun lagi. Belah suka-sukan ke kebon. Tai. Cek. Dang naon sebenarnya eta teh? Ya weh sayuran teu payu-payu ya teh. Geus setengah poe kieu cenah. Mah teu omeh meureun. Utai teh nya euy. Heuh maneh teu omeh ceuk, maneh omeh teu. Sakitu kok geus di ieu anku kemang 7 rupa teh rek bau keneh. Bakal ada tadi isuk-isuk nya. Teu nyikat huntu jadi si Baham teh degeting kena irung. Tanyain modal ka dieu atuh, manya modalin kieu. Cek, tong modal di dinya bau. Mana modal di dinya? Lain keur modal, tapi kan nyumput jeung coda teh. Sarua we ari kituna. Aya nu nagih tadi teh pada janjian. Tuh tuh ayo urang hiji ayo. Ayo. Nanaon di dieu? Lain keur nyumput. Tadi teh. Nya naon geus kolot mending ucing sumput segala. Apa anu nagih di janjian ayeuna? Terus boga da. Terus aja tiruan di dieu naonan. Nyumput. Heuh hari sarwana mah hayu we urang nyumput di dieu kabihan. Sok bisi kapangi. Atuh ngalumpul kieu mah meunang kapangi hiji kapangi kabeh. Bawa tadi. Kapangi hiji kapangi kabeh tong langsung sok ragrag. Hari bieu modal saha nu modal? Modal bisa bieu modal. Mending ngahiliwir ka dieu. Bagus sia, sia terus atuh. Gua kayak missing. Modal di leuweung mun sare. Yakin sare tadi leuweung. Apaan tadi anu nagih teu kuat nyusul deui ka imah. Eueuh tai teh. Hayeuna mah mending oge urang neangan tempat anu aman. Yakin mau kapangi ku si tukang dulan itu. Di mana atuh ieu? Ye, anu aman yang apa? Abus kana rok si Isabel geura. Sini mah teh urang was-was. Mata pasang gua ngomong-ngomong ieu teh geus karolot maraneh teh. Nah, hawat main ucing sumput. Ari hutang mah bayar atuh. Mani boga duit jeung bayarna. Atuh ngomong we can boga. Coba janji urang teh rek mayak mah teu. Mun teu boga janji mah. Pantesan di tangan areueuh da di dieu. Hutang mah bayar, da lain mantan nu kudu lupakan. Bayar.